samla teh cikru si kaki ya. Ya Allah mang, mangos kami teh menikah mana wae heuh, menikah rek apa sih mang teh jualan bakso tapi sambelna make cili oil si kaki tah. Agana teh mau 15 ribuan aja. Baik teh kemina diamin si jebeu si kaki ge bisa barudak berbar cikru pisan tah. Orang ditinggali teh alay, sia geuning disimang lagi aya tulang ketinggali bisa menta atuh ah. Make basona pake baso cincang yang ulah teu eta mamanta. Orang digula geus si amin jebeu teh alay, sia aing mah bener-bener cikru pisan. Edik bal 50 juta kali barudak, ya temannya lekoh-lekoh teh. Wah, bener-bener ieu mah cikru pisan ke model lamun diperlukan batagor si kaki malah sia bener-bener ngapros pisan. Ditanyakeun aya nama dimisdasemkeun heula tah si baso kuahna jeung si tulangna. Kang diseruput teh alah, si aing mah meni seger pisan barudak. Kang ditanyakeun si baso uratna mah alah, si ari teh ya eusian merecona barudak. Kuahna teh bener-bener geus gurih di kituna jadi bener-bener liadaan teh wah bener-bener ngablentrang. Ngajak ribut si baso cincangnya mamanya menikot ke kalobak ieu si cicangan teh. Ngedeli asina teh wawaduk, ha?